Hayu urang kawitan acara sungkem dina dinten ayeuna. Kasep gelis panganten. Kabeh jalma hayang bagja. Bagja lahir bagja batin tegesna di dunia dugi ke akhirat jaga. Tangtosna kabagjaan eta moal leupas ti doa indung jeung bapa hidup doaan. Moal leupas ti doa mamah sareng bapa margi naon ridho Allah aya dina ridhona sepuh hidup. Murka Allah aya dina murkana ibu sareng rama. Pangampura Gusti aya dina pangampurana ibu sareng rama hidup. Sareng aya di pidawuh yen sawarga teh aya dina dampal sampean ingkang ibu. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ayeuna dipayun neng sareng aya mamah, aya ibu, aya mimih anu ngalantarankeun hidup duaan ngagubrak ke alam dunia. Mangga kasep gelis teu acan ngalengkah kanu langkung jauh ngambah sagara rumah tangga. Gera pundut heula doa sareng restu gera nuhunkeun diwidian, gera nuhunkeun pangampura ti mamah. Mangga kasep gelis gera sungkem ka mamah. Ibu, kunjungan sim abdi dama-damaeun abdi. Dinten ieu abdi sumujud ka ibu kalayan nuhunkeun di hampura tina sabudaya kalepatan. Rumaos abdi rumaos kaacan tiasa mulang tarima. Ku kituna hapunten abdi oge doakeun mugia rumah tangga abdi duaan aya dina kabarokahan. Kasep gelis anaki bral bager rumah tangga hidup sing pinuh ku kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kasep gelis cengkat mangga dirangkul mamahna, mangga dipeluk. Kasep gelis doakeun mamahna mugi sing sehat sing panjang yuswana amin ya robbal alamin. Rengse bager cekap saparantosna ka ibu lajeng ayeuna ngalih ka bapa indung tunggul rahayu bapa tangkalna derajat. Mangga ngalih ka bapa. Aap ngalih ka bapa palih dia. Mangga neng ngalih ka bapa. Mangga dikawitan gera sungkem nuhunkeun pangdoa nuhunkeun pangampura ti bapa hidup doa. Apa ratuk jajantung sim abdi teu kiat ngalengkah. Seuk upami teu meunang hampura tinu jadi bapa. Estuning celik putih jatining bersih, celak herang jatining pada papatang papat pelayat saang bulan 14. Tegeneu kumaleukmeuk jalan gede sasapuan. Abdi dina pangdoa ti bapa anu ngayuga. Doakeun pamugia rumah tangga abdi duaan aya dina kabarokahan. Kasep gelis anaki anak bapa. Dihampura pisan ku bapa bager. Bral gelis kasep. Rumah tangga hidup sing pinuh ku kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kasep gelis cengkat mangga dirangkul bapana dipeluk mangga. Dipeluk. Doakeun bager ramakna mugia sing sehat sing panjang yuswana amin. Amin ya robbal alamin. Rengse cekap saparantosna ka ibu rama pituin lajeng ayeuna ngalih ka sepuh hidup anu enggal. Aa neng ngalih ka ibu mertua mangga. Mangga kasep gelis dikawitan gera nuhunkeun pangdoa ti sepuh hidup anu enggal. Ibu ieu putra ibu anu enggal. Nadapi ulang sareng muruk ti ibu
tangtos kauning ngadiri abdi anu sakieu buktosna jauh tina kasampurna nyanggakeun hormat simkuring kalayan nuhunkeun pidua mugia rumah tangga abdi duaan aya dina kabarokahan kasep gelis cengkat mangga dirangkul mamahna dipeluk mangga cekap bager rengse mangga salajengna karama anu enggal tiasa mangga kasep gelis dikawitan keranahunkeun pangdoa ti ramah hidup anu enggal Pak nyanggakeun beheung teuk-teukeun dikorog-korogkeun suku genteng blogkeun abdi nyanggakeun sadaya-daya tos suantu nururumpaheun tina pangkonan Bapa nadapi doana mugi rumah tangga abdi duaan aya dina kabarokahan kasep gelis cengkat mangga dirangkul Bapa cekap bager rengse alhamdulillahirabbil alamin acara sungkem parantos rengseng mangga